Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit. Ayeuna bagian anu ka-5 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilaf di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka-5 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna paganra tali kolorna bisi morosot merezel antungan di tengah jalan tumpak deng para wargi sadayana. Muridna Ki Sarpa tekung silila geus kurunyung deui datang kalayan bari ngiringkeun nyikayah incuna Ki Sarpa. Bade aya pikeun saeun naon Abah? Cek nyikayah tumanya sanggeusna diuk emok di hareupeun Ki Sarpa. Ieu Nyai ke anturnya Jang Jaka jeung Ki Pantrong rek neangan Ki Jang Kancana cenah. Maksudna mah sangkan aya nu ngawulaan Jang Jaka nalika rek ngaropi atawa dalahar. Apanan leuweung larangan teh kawilang jauh jeung teu ngaliwatan pilemburan. Jadi moal manggih warung salele di jalan teh kudu bebekalan jeung barang asakan di jalan kitu tah Nyai. Oh, muhun mangga atuh Abah. Na bade iraha angkatna Bah. Kumaha lamun isukan bae Jang Jaka? Cek Ki Sarpa ngareret heula ka Jaka Rungsing. Nya teu naon lah Ki, siap rek isukan rek pageto ge Ki. Tah kitu meureun Nyi, isukan cenah mangkatna. Ayeuna mah geura tatahar we pikeun bekal. Tong poho mawa parantina heur cai pikeun inyu kopinya. Beas oge mawa lauk asin, pokona mah mahian we bekalan teh bisi kurang daripada kurang kajen kena leuwih Nyi. Muhun mangga tuh Abah. Oh, kelaki dedengian teh rek mawa beasa garupa geuning Ki. Ulah berat mawa ge Ki. Gampang perkara mawa majang engke oge aya nu purah manggueun engke
kula rek ngutus murid dah titah mawa babawaan mah. Abdi keresaki kangge manggul bakal maki siap laki, cek Jang Kodir salah seorang murid Ki Sarpa anu memang daekan harita milu cumarita. Nya hampek we ari daek mah maneh we atuh ari kitu madirnya sok. Sanggeus dirasa eueuh deui anu pikeun diobrolkeun mah tuluy bae riungan teh bubar. Nyikayah laju cakah cikih nyiapkeun jeung babaeun isukan. Ki Pantrong mah kekedengan we bari ngalampengkeun cangkengna. Ari Jakarungsing tuluy kawalungan rek mandi cenah. Para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna. Caturkeun dina poe isukna. Kira-kira wanci haneut moyan Jakarungsing, Ki Pantrong, Nyi Rukoyah, katut Jang Kodir. Katembong, geus jerat-jerut talurun ti imahna Ki Sarpa. Maranehanana teh taya lian rek nuju ka leuweung larangan tea pikeun moro Ki Jang Kancana pikeun piubareun tatu di jerona Jakarungsing. Jalan anu disorangna teh tetela ka Cidatarahalna. Asup leuweung unggah pasir sarta meuntas walungan. Nyikayah najan nya oge awewe tapi katempona teh teu siga nu ripuheun. Ari kitu teh mah bubuhan anakna atawa incuna Ki Sarpa. Jadi saeutik gedena oge geus dilatih ku ilmu kanuragan najan masih handap tingkatanana ku akina. Duh, rada lega ieu walungan teh euy. Jaba jero deh katempona kudu nyieun getek mah euy, cek Jakarungsing nyarita waktu opatanana ngarandeg di sisi walungan anu lebar. Wios abdi bae nu ngadamal getekna mah Kang, cek Jang Kodir. Nah bisa kitu dir euy, nya tiasa tuh Kang, sok be sadayana reureul lah abdi bade ngadamal getekna heula Kang. Sanggeus kitu mah Jang Kodir nunda babawaanana. Tuluy manehna ngadeukeutan dapuran awi. Saterusna mah nyabut bedog sarta gaclek beh nuaran tangkal awi anu kira-kirana karolot. Sanggeus dirasa pimahieun tuluy awi anu geus meunang nuaran teh dipanggulan dibawa ka sisi walungan. Saterusna mah eta awi-awi teh dihiji-hijikeun dibeungkeut ku tali tina awi keneh anu liat. Sabot Jang Kodir keur ngarancang getek nu tiluan mah ngadon dariuk dina batu bari ngawarangkong. Biasana ari wahangan siga kieu mah sok aya anu nungguanana eta teh Jang Jaka. Kadenge Ki Pantrong muka obrolan. Nah sakitu anu nungguanana Ki, teu keselen kitu nu nungguan walungan Ki, cek Jakarungsing api-api teu nyaho. Padahal mati saprak anjog kadinya oge. Manehna mah geus ngarasa yen di eta tempat teh loba buhayana. Nya naon deui atuh anu sok ngarajakeun dina cai mah, nya nu ngaraja dina cai mah lian ti buaya mah Jang. Eta nu nungguan teh buaya. Duh, kumaha tuh ieu? Nya kumaha tuh Kang? Nyai masieun komo lamun buaya darat mah Kang, cek Nyikayah lumengis. Tenang bae kayah mah apanan aya akang atuh. Jeung deui lamun urang teu ngaganggu mah tangtu maranehna oge moal ngaganggu meureun. Kecuali lamun tadi cek aya buaya darat nya duka teuing da akang ge bisa jadi buaya darat mah. Cek Jakarungsing ngabeberaha teh Rukoyah. Walungan anu rek di peuntasan harita teh memang teu siga anu saacana diliwatan ku maranehanana. Walungan nu eta mah lianti katempona jero teh caina oge kiru. Sanggeus babaraha waktu lilana tungtung nama
jang kodir tereng oge nyeun getekna. Satuluina mah nu opatan teh naraek kana eta rakit. Jadi getek teh rarakitan tina awi pamirasa. Rakit harita ngangkleung motong walungan. Jang kodir ngelah awi minangka dayungna. Tetela jero walungan teh sabab awi setengah leunjeur teh meh laput kabeh. Nalika keur anteng-anteng anu opatan angkleng-angklengan mentas walungan, tetela panyakaki pantrong jeung pirasatna Jakarungsing teh teu misleuk nyalahan. Nalika rakit anu ditumpakan kun opatan teh geus 3 parapatna mentas walungan. Ngadadak di tengah walungan ting pucung hulu buhaya aya kana limana. Atuh puguh nyikayah langsung ngajerit, "Kang, naon itu Kang?" "Tenang kaya tenang cicing. Ulah nyieun gerakan naon cicing, tenang. Tah cepengan tah terus akang cepengan cipage. Kade ulah kana kolor bisi morosot engke nolol. Ayo cepengan. Brak. Jempe tina nyaritana rakit anu keur ditumpakan teh siga aya nu nembrag di handap. Ngajadikeun oyag saharita. "Ah, Kang, naon ieu Kang ngagurinjal?" Nyeru koyah ngajerit bari rikat ngacewang leungeun Jakarungsing anu aya gigireunana. Ari Ki Pantrong mah gentak, "Sat!" mesatkeun dewana. Laju taki-taki bisa aya buhaya anu nyerang ka maranehanana. Kade sing tenang kabehnya, sing tenang, omat. Ieu nya kaya ieu ulah matot kana kolor, tulok kana kolor ieu bisi morosot. Cicing sok cing tenang. Ulah aya nu nyieun tindakan anu bakal nyilakakeun urang sarea, sok sing tenang. Jakarungsing mere pepeling kanu araya di dinya. Buhaya-buhaya anu geus katempok kabeh jeung awakna teh mimiti pating laleor ngadeukeutan kalebah rakit anu keur ampul-ampulan. Sorot mata buaya katembong sareukeut naker. "Hei euy, sakadang buaya uing mangan saukur rek mentas wungkul ieu teh, lain rek jahat. Jadi omatnya ulah ngaganggu euy. Sabab uing muarek nyeun kaributan di tempat euy. Hampurannya punten." Cek Jakarungsing kadenge nyarita sasadu ka buhaya. Ngan orokaya. Sakadang buhaya teh bangun anu teu ngartieun kana caritaan Jakarungsing. Das anu ngartieun barina oge. Harita buaya beuki deukeut nyamperkeun kana pelebah rakit anu satuluyna. Bari ngabubat babitkeun buntutna nyerang kana rakit. Wut. Atuh nempo kitu Ki Pantrong gancang bae mentangkeun jamparingna. Cek pikirna lamun eta buhaya nyerang moal asa-asa deui rek dipanah bobatokna ku manehna. Jakarungsing oge teu cicingeun. Gancang dirina nyiapkeun tenggelan gelap sayutana. Manehna sadar yen eta buhaya teh bakal nyerang. Siap ki euy. Hese di omonganana geuning ieu buaya teh ki kudu diwarah jika nama ki euy. Nya jang kudu diwarah jang. Ieu siap-siap jang. Temal Ki Pantrong bari unggeuh. Bener ceuk sangkaan. Sanggeus eta buhaya deukeut kana rakit. Salah sahiji buhaya nu rada gede teh ngahumbatkeun buntutna anu raranggian. Wus kolebat. Nempo kitu Jakarungsing teu cicingeun. Samemeh eta serangan ngahantem kana rakit anu keur ditumpakanana. Ngan sakila Jakarungsing ngalempaskeun tenggelan gelap sayuta anu memang geus disiapkeun ti tadi kene. Hiat sabung pelesat culuger barasa. Cahaya bodas anu ngabarasat tina dampaleungeun Jakarungsing teh nanggal pisan ngahantem kan awak buhaya. Gurubug. Atuh we buaya teh ngagurubug anu saturuyna hancur saharita. Awakna nu geus robah jadi kawas daging anu meunang ngagiling teh mancaura pacampur jeung getih. Tah sia kitu balukarna lamun teu ngawaroka aing mah sia. Apa nancep oge tadi kumaha?
ulah ngaganggu uing. Ieu mah kalah hayo werek ngababuk rakit uing. Kumaha mun uing ngajebur sanrek nudulungan hayo apanan uing teu bisa ngojay. Jakarungsing nyerenge bari neuteup kana buhaya anu masih hirup sesana. Srok leor hiji buhaya malang halangan rakit, buntutna geus kegebesan ngan teu ari ditembrageun kana rakit mah. Ki Pantrong waspada sapinuhna, anak panah anu dipentangna geus siap pikeun dilepaskeun. Ngan angger manehna moal nyieun serangan ti heula. Lamun si buhayana rajang kakarak jamparingna bakal ngabelesat muru kana hulu buhaya. Ari nyikaya harita geus nyempod deket Jang Kodir anu sarua parias paromana bakat tingkusieun. Malahan Jang Kodir mah kolorna geus jebreg baseuh bari bau jengkol. Oh ieu mah yeuh euy, kalang-halangan buhaya teh euy, atah ado pisah, atah adol pisan. Atuh moal nepi-nepi meuntas urang teh euy ari dijagaan mah. Halikah, geura nyikah. Cek Jakarungsing nyarita ditujukeun ka buhaya anu malagrang hareupeun rakit. Aya ku aneh eta buhaya teh siga nu ngartieun kana naon anu diucapkeun ku Jakarungsing. Kadenge aya sora anu bijilna ti eta buhaya, buntutna gegebesan tarik naker. Jakarungsing anu memang geus seukeut aji pangrasana harita bisa ngarasakeun yen eta buhaya teh lain sabuhaya-buhayana, sabab dina sorana teh ngandung kakuatan anu bisa nyoplokeun jantung. Ku kituna gancang Jakarungsing leuwih ngaronjatkeun deui kawaspadanana. Ki Pantrong nyikaya Jang Kodir cingogoy tengah rakit cingogo sok nyekal kana awi cingogo cek Jakarungsing mere parentah ka nutiluan. Saenggeusna nutiluan ngalaksanakeun kana naon anu dititahkeun ku Jakarungsing. Harita Jakarungsing gancang meremkeun panonna sakedeung pikeun matek ajian netra kandaga. Ari aji netra kandaga teh hiji ilmu kanuragan anu lain wungkul bisa nenjo dina kayaan poek mongkleng atawa bari peureum. Tapi eta ajian oge bisa nempo kana makhluk anu teu katembong ku panempo mata biasa kaya ning siluman, jurig, pocong, genderuwo, jurig iprit jeung jurig-jurig anu sejena nu ilaharna dipercaya ku sakumna rahayat di tatar Pasundan dina mangsa harita. Sanggeus rengse matek ajianana tuluy bae Jakarungsing ngabentakeun sapasang panonna. Tetela ayeuna mah buhaya anu malagrang dihareupeun rakit teh. Dina panempo Jakarungsing mah huluna teh mangrupakeun hiji lalaki anu make mahkota. Tetepan panon buaya meni seukeut ngandung kaceuceub jeung amarah anu kacida ka manehna. Sanggeus dirasa anu keur disang hareupanana teh lain sato biasa. Gancang Jakarungsing nyarita deui. Uluh paingan atuh hese di caramnanya horeng teh geuning uing teh keur adu hareupan jeung raja nu ngawasa di walungan euy. Nyampura we atuh ja euy ari kitu mah ja. Uing jeung dulur-dulur uing geus kumawani ngaliwat ka dieu euy. Nyarek kumaha deui atuh dawuh jalan sejen nganu kur ieu aja. Alus namun Andika geus bisa nempo wujud asli kaula manusia. Kukituna geura siap-siap pikeun narima hukuman. Sebab Andika geus ngabinasakeun salah sahiji rakyat kaula dalam manusia. Tembal buhaya bari ditulungan ku batu. Keula atuh jaoy, tenang Raja Buaya, tenang jaoy. Tong gampil tereh teuing hukuman. Apanan lain salah uing eta teh. Nyambungan awe si buhayana ngahalangan jajalaneun uing sarta rek nyilakakeun. Apanan saacana oge uing geus nyarita. Tong ngaganggu ka uing,
atau uing oge moal ujug-ujug maehan lamun teu diserang ti heula mah jaoy. Cek Jakarungsing tenang naker nembalanana teh seutik oge teu kagambar yuk-yuk kasieun dina paroman beungeut. Kaula teu hayang nyaho deuleu manusia, hutang pati bayar pati, hutang uya bayar uya, nyawa kudu diganti ku nyawa deui deuleu manusia. Nya teu naon atuh ari Kang Aja maksa mah ngan ku sabab uing anu geus maehanana jadi uing oge anu kudu ngagantianana ngan omatnya ukur uingnya anu tiluan mah ulah dina naonkeun jaoy. Teu bisa gitu deuleu manusia, kabihanana rek dipateni ku kaula sabab geus wani campelak nyieun kaributan di nagara kaula deuleu. Oh gitu geuning Kang Aja mah euy, kiraku hiji kudu digantianna jadi opat. Teu adil atuh Kang Aja rek kitu mah Kang Aja euy. Lamun di warung mah darmaji eta teh dar 5 ngaku hiji euy. Menggeus tong lobanya capek deuleu manusia, geratatan-tatan andika pikeun mapag ajal binasa andika deuleu manusia. Ngadengi kitu Jakarungsing anu poe harita keur kurang hade kayan hatena, ngadadak jadi bijil amarahna. Dirina asa ditangtang ku eta siluman buhaya, menta hampura teu dihampura, nyarita lalaunan menta widi rek meuntas teu dibere idin, jabak kerusuhan moro waktu pikeun neangan Kijang Kancana piubareun. Kari-kari ayeuna aya nu ngahalangan atuh pogowe Jakarungsing jadi pusing jeung rungsing. Hei siluman bayawak sia, ulah sangeunahna sia ilaingnya capek. Memangna dewek teh orok beureum kitu, lamun ilaing rek nyilakakeun dewek oge bisa nyilakakeun sia deuleu. Diomongan lalaunan teu ngarti-ngarti sia mah buaya, diacak-acak sia ku aing masa kalian di tempat teh buaya. Cek Jakarungsing katembong beungeutna beureum lir beusi atah beuleum, sorot panonna buringas. Caritaanana geus dilapisan ku sima jeung pangabaran. Lain raja buaya wungkul anu ngarasa ruas jeung seber nempo robahna sikap Jakarungsing teh. Anu tiluan oge Ki Pantrong, Ruqayyah jeung Jang Qadir ngilu ruas kakarap pisan nyaksian ambekna Jakarungsing. Apanan biasa nama apan biasa nama najan keur tarung oge teu weleh bari sarangah serengeh bae jawara teh, tapi kunaon kiwari ujug-ujug ngambak. Rengse nyarita kitu Jakarungsing ngamitian nyerang ka buaya. Acian gelap sayuta dilepaskeun ti luhur rakit. Siut barasat. Ngabarasat jeung ngabaranyaina cahaya lir kurilap memeh guludug deh nyuruwuk kalebah raja buhaya. Wus ceghur cai walungan muncrat kaluhur. Tenggelan Jakarungsing nyamos sabab raja buhaya kaburu luncat di tempatna. Tapi Jakarungsing anu memangna seukeut panenjona bisa nganyahwankeun ka mana luncatna musuh. Gancang harita ngalepaskeun deui tenggelanana sawuk kurilap barasat ceger, sawuk barasat kurilap cegur. Saterus nama kitu jeung kitu we kajadianana. Raja buhaya terus bae bisa nyingkahan serangan Jakarungsing. Ari Jakarungsing terus bae ngayakeun serangan. Teu mere kasempetan kanu jadi lawan pikeun ngayakeun serangan balesan. Jakarungsing terus-terusan ngapirebetkeun tenggelan gelap sayutana. Mani geus siga tantara Yahudi anu keur ngaderedetkeun bedil AK-74 M bae pikeun ngagempur Palestina. Pating barasat pating burinyai. Lila-lila mah Jakarungsing teh jadi keheul oge sabab tenggelanana nyamos bae. Ngadadak manehna malik ka buhaya anu tilu deui anu keur ngepung rakit. Tuluy teh antam parah deui seak ceger
tenggelan ajian gelap sayuta dilepaskeun ka tilu buhaya ngan ngahaja tadi dikenakeun. Maksudna mah ukur pikeun ngusir wungkul sabab ceuk pikirna da eta marahaya teu nyaho naon ukur ngalaksanakeun parentah rajana. Sanajan teu kena oge tenggelan Jakarungsi, tapi angger kakuatan aji gelap sayuta teh lain atah-atah. Cai nu kakeunaan ku eta tenggelan teh ngadadak jadi panas saharita. Atuh puguh we buhaya nu tilu teh tuluy bae malampret ti dinya ninggalkeun rajana anu keur luluncatan nyingkahan serangan-serangan ti Jakarungsi. Kaayaan di sabudeureun eta walungan teh jadi gandeng. Lianti seahna sora cai anu ngagulida gede. Oge kadenge recetna sora sasatoan leuweung nu aya di kenca katuhun walungan. Kagerwahkeun ku pating cilegurna tenggelan Jakarungsing tayona mah. Sanggeus buhaya nu tilu ingkah ti dinya. Gancang Jakarungsing museurkeun deui teteupanana kalebah raja buhaya. Sanajan ari ku Ki Pantrong mah nyikayah jeung Jang Kodir mah teu katempoeun. Tapi ari ku Jakarungsing mah atra pisan di mana cicingna eta raja buhaya teh. Kaseuketan aji netra kandaga anu keur digunakeun ku Jakarungsing. Eta bisa tembus kana 7 lapis taneuh jeung jerona sagara. Raja buhaya nu kakarak oge dibere empesan waktu Jakarungsing nyerang ka rakyatna tadi. Harita jadi ngaranjuk kaget. Sabab anu jadi lawanna katempo geus melong deui ka manehna. Gancang geranyingka sia teh euy. Kuring teu boga waktu loba yeuh pikeun ulin-ulingan jeung ilain. Hayo. Geranyingka sia ulah ngajak ulin ka uing sia. Nyika. Cek Jakarungsing ngagorowo. Raja buhaya anu geus ngarasa kapalang harita kalah ngagerem dirina embung wirang sabab harita teh rahayatna geus karumpul nyaksian ti kaanggangan. Korebat wuut buntut raja buhaya anu gede tur panjang lebat reka babuk Jakarungsing. Jeleng Jakarungsing loncat nyingkahan karasa si gaya angin puyuh nalika sambaran buntutna liwat kana luhureun rakit. Jakarungsing anu memang geus dina kayaan mode serius harita gancang ngawatek ajian naga sagara hiji ilmu kanuragan anu bisa empesan sarta gerak dina jero cai. Sanggeus rengse mapatkeun ajianana teu antaparah deui harita Jakarungsing tuluy bae ngagajleng kana jero walungan. Curela juleng gujubar kerebek di jero cai tetela geus loba pisan buhaya jalu jeung bikangna anu mangrupakeun rahayatna si raja buhaya. Suruk 10 buhaya anu mangrupakeun prajurit di eta tempat teh katembong nyerang kalebah Jakarungsing. Tapi orokaya Jakarungsing anu memang elmuna geus masagi sarta geus bisa disebut sajajar jeung para dewa anu ngageugeuh di kahyangan kasaktena teh. Harita ngan sakilat Jakarungsing ngagibeugeun awakna. Sanajan gerakanana laun tapi balukarna estu matak di luar sangkaan. 10 buhaya nu harita nyerang teh ngadadak maraceleng bari pating koceah. War siu celong nempok itu raja buhaya mimiti seber oge hatena. Dirina sadar ayeuna mah yen anu keur disang hareupanana teh lain manusia biasa. Hayo gera nyerang deui sia. Dihancurkeun sakalian mah ku dewek sia kunyuk. Cek Jakarungsing ngagorowok deui. Sorana geus dilapisan ku pangabaran jeung sima anu ngajadikeun buhaya-buhaya nu araya di dinya teh jadi pating purungkut eueuh nu wanian deui pikeun ngayakeun serangan. Hei manusia,
andika ulah wa kaatuh jeung ngarasa meunang ti kaula dalam manusia. Satungtung kaula hirup kene, keselamatan andika masih can aman dalam manusia. Raja Buhaya ngadon Malik mencro. Kitu nama dirina teh rek nembongkeun karahayatna yen raja teh hebat. Padahal mah hatena teh geus mitih marmir nyaksian kahebatan Jakarungsing. Nyahog bae ari rek kitu mah dewek marek ngagunasi karahayat anjeun, tapi anjeun sorangan urang dipodaran ku aing sia jurig. Rengse nyarita kitu, Jakarungsing nyiapkeun deui ajianana. Tapi karek oge Jakarungsing ngangkatkeun leungeun katuhuna ka luhur. Na atuh ari ujug-ujug. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.